Nyacaran jukut diharap imah. Jadi cari tanahnya budak iya mah imah aing lamun saminggu acan teu dicacaran heueuh laju bae jukut teh kuat hararejo doang kieu sok sieun-sieun aya oray aing mah. Komo lamun usim hujan ku tereh-tereh teuing kagede jukutna budak heueuh nyamun tama aya milik kirana ieu kuari sok hayang tabaeng mengeramik budak he ka jalan-jalan. Atuh heuh mun teu gati mending budak ja ieu mah he dicabut ku gati-gati teuing he parang saing mah pageudeuh ku dari nya ieu jukutna jukut hanjarong. Laju dicacar gati ja kana batunya dicabut atuh budak he ku nyeri ieu leungeun aing nyabutan nu kieu bae mantak aing mah heueuh nya sok kadang mah ku abong-abong teuing ieu imah doang ruyuk bae mun teu saminggu acan dicacaran ge. Laju pen nyedak tuh teu kebel-kebel aing laju capek baju sapotong deui padahal nama ngeun tabe heueuh geus dak nungtut bae ja ieu kudu disapuan sagala bari jeung nek hujan ieu cuacana bisi hujan mentar budak ju ieu geus rengse disapuan mah tudak heueuh nya kadeuleuh pan rada miang ieu buruan.